Ya urang sanggakeun kagat Allah Azza wa Jalla. Nitis wancik memustari ninggang mangsa kubukina, takdir teu tiasa dipungkir, kadar teu tiasa disinglar. Papasten Gusti yang widi manusia teu aya tangan pangawasa angin dikersakeun ku zat Allah anu maha wisesa. Salawat sinareng salam mudah-mudahan dikocorkeun, dikucurkeun ka panuka alam jalmi anu pangmulia-muliana sa alam dunya, anu jadi rahmatan lil alamin, presiden di atas presiden, pemimpin di atas pemimpin, leader of the leader, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.